Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng abdi Danu. Abdi Ariel. Tadi kaleresan abdi teh nuju aya di wilayah Arca Manik, Sayap Sayap, Cisaranten. Mohon. Jadi kaleresan aya titip jual pavilion eksklusif anu gagaduhan 8 unit sewa kamar. Bahasa keren nama kontrakan. Sami wae kontrakan sang gesos teh sami teh. Nih, samikeun ulah jeung Pak Andi. Ieu teh kaleresan bade diical. Ieu teh sewa per kamarna teh Per bulan. per 6 bulan teh di seberapa di tepane tinggal atuh tong diceklan wae. Aya harga. Tah per 6 bulan. Oh 15 juta. Biasa kayaknya pendapatan income per tahunnya di 200 jutaan lebih. Mohon. Girang langkung eta punya. Girang langkung. Oh nya hilap. Atur nuhun ke ibu bapak teteh akang anu tos stay di channel Rumah Idaman Sultan sareng properti Kang Danu. Tapi teh Plus hilap sok atuh naon? topi. Rasa kalebet Kang Ijul, Panas. ieu mah lami. Nah, asa kaya kan kahilapan Itu safety pagerna ge pas ku ram naon eta tuh pani. Ram kawat, Kang. Ieu Kang mobil ge lebet. Biar awas. Biasa hiji 2 3 panginten sisana tiasa Aya gotiang ge CCTV Kang -an. motor. Mohon. Ieu ulah ngebahas CCTV kan itu ngebahas area payun heula pani. Mangga. Di pasian roster. Sareng ke sekedap aya nu hilap. Lingkungan ge teh asri. Adem. Naon namina teh suasanana karaos. Angin lagi kadangu. Gayana gaya American style nih Kang ya. Oh, Jika di Las Vegas. sok apaan nih kalau cik tinggal di review we lebetna gitu. Assalamualaikum. Haji. Mangga lebat-lebat Kang. Aya urang review anu salah sahiji kamarna Kang. Ya teh aya kamar anu lumayan ageng. Luasna sekitar 60-70-an aya lah Kang ya. Ya. Terus di pasian kasur lemari sareng meja. Di sareng aya kamar mandian. Kamar mandi. Yeuh, plafon lagi tinggi Kang. Kita aya kana 4 atau 5 meteran ka luhur. Terus di pasian shower sareng toilet duduk. Sadaya kamar ya teh setiap kamar aya kamar mandi hiji. Janten Betul. terus ya ge full furnish. Oh, Full furnish ieu teh. Kondisina teh janten setiap sewa kamar terus disayogian kasur, meja, yang tuangan, terus eta yang cuci tangan. jadi disebutnya in cost enak. In the cost. Salaresna mah ya janten naon investasi anu memang ngajanjikeun gitu. Oh, pasti. Salaresna abdi teh katitipan. Ieu bangunan teh enggal keneh. Katitipan bade janten salami kita di hold heula itu disewa. Ibu, bapak, teteh, akang nu memang naon namanya Ngebade investasi, sok terus ge. ngebade investasi mangga. Soalnya pendapatan per tahunan sekitar 200 juta lebih. Langkungnya Nya lumayan. teh kangge spesifikasi detailna terkait spek, terus furnish naon anu bisa yogikeun di dieu, terus naon namina teh segala rupi spesifikasi dimulai keamanan itu ya biasa diawas di bawah deskripsi video ieu. Ini orang tinggal area sebagian unit-unit nah itu kahiji, kadua, katilu. Sebenarnya Pani sok dieta. Aya ada 8 kamar Kang. Nah, ieu Ada 8 kamar. itu ruangan-ruangan we dilalebet unggul. Mohon. Da eta ge tangga kaluhur teh Kamu kalau toren. toren cik Pani naik. Hariwang Sakali deui diemutkeun ku abdi bilih memang aya nu peryogi pavilion eksklusif ieu kangge investasi ibu bapak teteh akang nu aya di wilayah Kota Bandung sareng nu ningal video ieu tiasa direkomendasikan ku abdi teh kunaon margi hiji dina legalitas SAM. terus sertifikat hak milik. Kangge konsultasi salajengna biasa klik link di bio atau napi nomor WhatsApp nu aya di bawah deskripsi. Terus Kang ini beda nu didugikeun. Ya hatur nuhun pisan atas standby stay tune di channel ieu. Rumah Idaman Sultan. Terus gitu unggulnya ditutup ku abdi atur nuhun nepangkeun abdi Danu. Abdi Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.